ولا ومن شكر علينا ما Alhamdulillah ya setiap hari kami kedatangan alhamdulillah yang berhati-hati. Terima kasih Ustaz dan kita lokasi kabur guru dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan doakan beliau ya sebenarnya. Mohon maaf perlu istirahat sedikit ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehadirannya termasuk tempat dan sebagainya. Dan sebelum istirahat akhirnya tolong kalau Bapak atau seksi konsumsi mohon maaf akhirnya disediakan dulu. Silakan Bapak Kades, Bapak Kepala Pembincang, Bapak Alifah Ulama, tentunya Bapak Ibu Tarudin ya dibagi-bagi saja ya untuk berada di panggung. Sekali lagi yang terhormat Bapak Ibu Tarudin, Bapak RW baru dan lain sebagainya ya yang terpilih baru dan Bapak RW yang masih menjabat sampai bulan September juga silakan untuk berada di panggung utama. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf sekali lagi. Ulah cara rentil kudu sadar di bumi aya caraude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tara THT malati ati diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak nyin culak nalakak istren panastren dudupak sang rorumpak iri dengki nu kumati dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calir cilun cak mulang udar tina tali gadang citra tina subaya moreng ngijing sila pengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligo hormatin simkuring buruanen pikeun simkuring Ais pangampih pupuh lembur dikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LP, Atur LPMD. Ibu miwa Bapak sadaya nulunggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Dina saat nu ayeuna dina wancun ugi urang ariung mungpulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hate pangaosna mugia pangajian sing alus pangajena sehingga ladang tina pangajian teh aya loba sikap dina hirup anu goreng jeung dulur kudu akur anu goreng kasalaki wayahna bubar ti dieu dua tangkeup anu teu akur jeung baraya wayahna tong parasea tah ieu teh ladang tina pangajian. Lamun pengajian mineng tapi jeung dulur teu akur jeung tatangga pasea kasalaki nyakar ta eta teh jera pertanyakeun pengajian nu mana nu dipigawe. Ibu miwa Bapak sadaya ngaran-ngaran pengajian teh kudu hate pengajian dan nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajenan batur
tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur, tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah make jeung kitu sabab kuring sadar yang kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustad ngarek kieu, di mana-mana ge ajengan mah udeng nabada gamis nangangsar sorban nagaplek lol kuring hampir mirip jeung ojek online. Tapi setiap manusia aya cangkang jeung eusi, aya lahir aya batin, aya dunia aya akhirat. Kahirupan di alam dunia taya tempatna, saestuna dunia teh modal ke alam akhirat. Lahir ibu teh lahir aya lahir mah kena kuruksa. Kideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuh tuan seuri lucu. Cobaan ini biar kuntu seuri da keueung. Baheula abah ngadar sukro drok mata kresep nu ngadenge heuh keur ngora. Pan geus kolot ngadar sukro teh nyelap di jero. Malahan mah huntu kateleg sukro kaluar. Mata ngalusan lahir mah aya batasna. Tapi hakikatna setiap manusia kudu dialusan teh batinna, naon eta batin hate. Maka lamun ibu hayang beunghar, ibu hayang maju hirup, ibu hayang sukses, urang kabeh hayang ilmu, siapkeun wadah anu bener. Naon eta wadahna hate. Keur mah hirup bodoh tapi saban geureuh wae ka batur, maka ilmu moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hatena. Nah keur bodoh wae saban geureuh komo pinter moal teu ngaliak kana bodoh. Lamun ibu hayang beunghar da babari tinggal siapkeun we hate. Keur mah sangsara tapi panasan ku batur beunghar majarkeun menang nyegi. Batur beunghar majarkeun menang tuyul. Harta mau nyamperkeun ka jelema nu kotor hatena. Nah sabab Allah mah uninga kana karuksakan hate setiap manusia. Keur sangsara wae kitu peta ka batur komo beunghar moal teu adigung ka beunghar. Matak hakikat nu ngaran hirup ternyata miskin teh alat kasalamatan, beunghar ge alat keur kasalamatan. Jelema pinter disebut pinter teh lantaran aya nu bodoh, disebut beunghar teh lantaran aya si miskin. Maka jelema pinter kudu syukur ka Gusti Allah ku cara ngoncoran jelema bodoh lain ngahina jelema bodoh. Naon sababna? Disebut jelema beunghar lantaran aya si miskin. Maka jelema beunghar tugasna geura syukuran ka Allah ku cara geura tempo keleng beuteung si miskin geura bantuan daharna, geura tempo imah butut si miskin geura pangbangunkeun, geura tempo budak anu hayang sakola teu kebiayaan geura biayaan sakolana. Kusaha eta ku jelema anu beunghar. Namun teu kitu maka harta di akhirat ngajejeg kana jurang kanistaan. Maka hakikat hirup jelema nu miskin teh ku Allah teh dititipkeun ka jelema anu aya. Mata lamun jelema aya tapi kumat pedit merege hese cap jahe buntut kasiran, kira-kira mun si eta maot antep cenah ngubur sorangan. Sabab bandungan ku ibu hirup si miskin, nu miskin mah leuh keren. Aya nu maot panggeulana nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot panggeulana nyokot pasaran, tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Mata lamun aya anu beunghar nu ngakur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta pikeun paculna, mangga ngadamel kuburan sorangan. Setiap manusia keukeuh butuh ku batur, mata ulah coba-coba goreng jeung batur. Di luhur aya pejabat, usaha disebut pejabat ku rakyat. Disebut pejabat teh ku rakyat, mata geus cara di pejabat teh entong legek entong seuye asa aing jadi pejabat, turun atuh ka rakyat. Nah apan pejabat jadi lantaran dicoblos rakyat. Mata pengeran hakikat hirup lain urang kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Nah apan maranehanana jadi dari coblos ku lengan rakyat. Nah kuring di masa undang-undang kedaulatan di tangan rakyat. Mata raja di segala raja di Indonesia adalah rakyat. Maka tos jaran tente atau eling ka rakyat. Ayo maranehanana dahar di restoran ayo rakyat ngap-ngapan. Sok nyaralon kabeh dek bupati, dek gubernur, dek presiden, eureun rakyat Indonesia tong nyoblos jadi moal.
Matakna hei para pejabat turun atuh ka rakyat pikanya rakyat wabuh kana kasusah rakyat sing nyaho kana pangabutuh rakyat baik monggo pejabat termasuk ustad disebut ustad kiai ajengan tong legeg-legeg teuing eta mah karek disebut jelema cantang tuh disebut ku Allah nana gerhana disebut ilmu karom wirang sebenarnya nah leuwih apal goreng patutna diri adalah diri kuring matak bieu ilmu karom nana gerhana juga inget we kana salat subuh kaberangan jadi karek disebut ku batur mah entong bangga diri disebut kiai disebut ajengan disebut ulama daerahna luar biasa kalau mana era kuring lebih apal kagoreng patutan kuring batur nyebut ulama batur nyebut kiai batur nyebut ustad sebenarnya eta batur nyebut katipu ku omongan kuring setengah nyahoan kalakuan kuring nu sebenarnya ibarat ibu rumah tangga karek 2 minggu kumacek ibu alhamdulillah cara diambil jujur biar dikarep dan karek 2 minggu tungguan 2 tahun jujur leungit gedebul data ternyata ibu nyebut jujur lantaran ibu teu apal bohongna ternyata ibu bapak kakuring nyebut ustad lantaran teu apal kalakuan ustadna bapak salana biasa baju biasa ngomong biasa sabab kuring sadar kuring adalah manusia biasa lain manusia luar biasa matak sikap ibu sifat bapak kakuring datang kuring teu kudu keprok lain japati biasa we ngomong teu ku Arab nah Garut itu lamun kuring ngomong ku Arab di Garut geus pikir ibu lieur kuring jangan ngomong ku Inggris so Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate hartos teh ya boro-boro ibu urang gimana ngapalkeun di kamari deh mata kampura kuring nyarita ku Sunda nah reueus nyaah jadi orang Sunda sabab Sunda adalah budaya orang adalah Sunda budaya deket jeung nada deket jeung tradisi deket jeung kebiasaan maka di Indonesia mah nyebarkeun agama gumantung tina kebiasaanna masing-masing tuh taong kolot baheula nyimpen sawen naluhur pantok dijieun tina harupat tajoskeun kana bawang beureum tutup ku jugut palias naon eta dakwah ku cara budaya harupat ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abang bibir teu dibengku abang letah tutulangan ulah nyigeung batur ngahianat batur nyeri batur nah kacugak ku harupat luar biasa nyerina weh harupat dia mau penuh jangkung aduh awak teh kuat juga taraji kalau jelema montok betokok bari pondok kita awak kata madrem atau puguh itu nyokot pager jebrot karena tarang urang jadi batur neungel urang lain kahayangna tapi batur neungel urang teh bongan bibir urang dieusian ku hinaanana salamatul insan min khifdil lisan salametna jelema gumantung bisa jeung teunang ngajaga letahna sabab raheut aya ubarna tapi nyerina hate batur ku omongan urang cantangku nepi kiamat bisa diubaranana weh bapak bibir teh jaga beliau Pajoskan karena bawang beureum sik-sik ku ibu eta bawang beureum jurucut cai panon cinta kunaon ibu perih naon makna hirup ucap tekad lampah tong pernah merihan hate batur wirang tong diwiwirang batur salah tong disebut salah nah hakikat manusia mah loba jelema anu salah di awal tapi bener ditungtung loba jelema anu bener di awal salah ditungtung nu hese mah husnul khotimahna lain prosesna jelema salah pernah bener jelema bener ge pernah salah dupi ibu tiba reto ditiup geuning ayeuna mah daek ditiup alasan anak geus ngoluhuis Pak matak lamun ibu geus ditiung entong gagabah ngahina ka jelema nu teu ditiung nyai hayang kana neraka kumaha cek budak emak di ayeuna kitu sateh pan bari ka sarua nah ari bapak-bapak ka masjid di baheula tah henteu ayeuna we mundur-mundur geus kolot teh ka masjid tapi naha urang geus daek ka masjid pelak cangkeng dina kelek asa aing pang masjidna leuwih kanyarekan ka jelema nu tara ka masjid kamarasid atuh oi pos nu hirup 1000 tahun kumaha cek situ aduh maneh kitu teh ayeuna baru ngapleh jeung aing mata daripada urang merhatikeun kana kesalahan batur leuwih hate urang lalajo kana kakuring patutan diri sorangan
kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener maka kunci nu ngaran hirup adalah qalbun hate bener batur nyeun gedong nuhun nyai mana geus bisa nyeun gedong ngan mama mantuan teu bisa ngan aya ieu teh beas keur ngompreng-ngompreng tak ieu tah hate hade batur meuli mobil aduh maneh geus kabedag mobil urang mah hayang milu tumpak we mecakan ieu tah hate nu alus batur meuli kongkorong aduh aya ecolok kuncina adalah hate hate nu alus adalah hate nu kosong jelema nu kosong bakal sanggup dicician tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate ngeluk bakal aya-aya ya ceramah gitu aing ge bisa jauh-jauh mau ke Jembolong ti Bandung betul nah halen ku bengok sia kudu ngarasa kosong Bapak Kades bisa dina ilmu pamarentah tapi mungkin Pak Kades mata hadir ka ieu ge ngarasa kosong dina agama ustad ge sarua bisa na agama tapi kudu ngarasa kosong dina pamarentah akhirna silih guruan kuring guguru ka RT kuring guguru ka RW palebah mana dina tingkat kesabaran RT jeung RW sabar na bebeakan mu gedong sigurung mobil mewah sawah lega aya kana BLT hayang coba RT sabar we kalau menengan di urang dijetot baru dicarekan geuning RT RT gelo RW edan gitu ceuk kunaon ibu nyarekan RT geuleuh atuh da batur menang BLT urang tau gitu pan cinta ibu mah gedong sigurung mobil mewah sawah lega ya kun bae da hayang nu kieu patut jelema teu bersyukur ku harta dalaman jelema nu bersyukur ku harta mah mun kabere bakal datang ka RT hampura mama gedong sigurung mobil mewah sawah lega budak sarakola maknya maka bagian ngan peperihun mak mere kanu leutik teu atuh ayana hak ma pamikeun ka yatim hak ma pangasupkeun ka masjid hak ma pamikeun ka si miskin ta eta jelema nu bersyukur ku harta tapi da nyage ke protein aya teh eueuh kuncina adalah hate al-qalbun malikun hate adalah raja maka jalma boga konsep hate qalbun syakirun artina hate nu bahagia teh hate anu teu oleh bersyukur jelema anu bersyukur masrahkeun sabeuleum geunyeur hirupna mangga Gusti Allah anu ngatur jisim abdi maka RT tanpa kolot teuing ka rakyat sabab RT oge sieun ku RW RW tanpa kolot teuing ka RT da RT ge da RW ge sieun ku kadus tanpa kolot teuing da kadus ge sieun ku kades tanpa kolot teuing da kades ge sieun ku camat tanpa kolot teuing da camat ge sieun ku bupati ge tanpa kolot teuing da sieun ku gubernur ge tanpa kolot da sieun ku presiden ge tanpa kolot da sieun ku malaikat pencabut nyawa mata panungtungan jabatan paling keren nalika urang maot husnul khotimah syaratna jelema husnul khotimah qalbun syakirun hatena teu oleh bersyukur makna syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere catat ku ibu makna syukur teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere soca diberi Allah nikmat bisa nempok atau ibu dek bersyukur ku soca tong popolotot kabatu cepil nikmat diberi jeung pandengena syukuran ku cepil tong saban-saban perkara didenge tong satempo-tempona mun lain tempoeun tong sadenge-dengena mun lain dengeun tong salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun apan urang nana maka bener kolot baheula nalika keur ngalahirkeun geuning utun ingi jabang bayi nu karek lahir ka bumi sekolah utun eta soca jeung paningalna ulah satinggal-tinggalna mun lain tinggaleun sagala meunang ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun ulah sadenge-dengena mun lain dengeun ai abang saha nabi bah wasta abah
wow bener abah maman nami maman hade tapi lamun dilagukeun jadi teu geunah ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun maman sok bersyukur ulah waka kana harta ulah waka kana banda awak urang we geura bersyukur mah panon tong dipake papolotot amur pake tawado ceuli tong dipake dungkak dendek kana gosip amuran dipake ngadeikeun nu alus tah hakikat jelema nu bersyukur bakal gampang narima bener hese narima salah ngan poe ayeuna mah urang nu jujur babari narima salah hese narima bener lawan dangdut di jam 7 nepi ke jam 5 nagog jelema diajak balik ku salaki ayo balik canjang rame keneh juga maneh sorangan coba maca yasin 5 menit wah bener bisa percaya asli itu Facebookan nyawa HP 2 jam jadi kabeler panon dek GHC cebian ngawas Quran 5 menit diambil dek kerek artinya posisi orang teh gampang narima salah hese narima bener lamun jelema pintar bersyukur persetan urusan batur sabab dirina bakal ngomean dirina sorangan dek dihina, dek diledek, dek dicaci, dek dimaki, dek difitnah silahkan da kahirupan sunah jelema mah seperti gitu lamun ibu nyeun gedong isuk bakal aya nu ngomongkeun gedong ibu saha eta jelema nu hayang gedong lamun Pak Kades aya anu ngomongkeun teu kudu aneh saha eta jelema nu hayang jadi kades padak tuh kudu riweuh nu ngaran hirup mah ibu dicaci dimaki dihina diledek difitnah mangsa bodoh kumaha bibir si itu keur nembongkeun hate kotor ka awak urang beuki alus awak urang beuki geuleuh si itu artina si eta teu bisa nuturkeun ka alusan urang weh bener tempat hirup ya babari mun ibu hayang geulis ulah coba-coba ngareneng jeung jelema nu leuwih geulis mun ibu geulis cobaan ngareneng jeung jelema nu petot maka ibu nu meunang sieun goreng di Cimaung nya dipoto jeung aki-aki pede we naha meunang urumuy wakil bupati Bandung Sahrul Gunawan tan cenah dipoto hoream naha oleh atuh urang maka abdi mah ti harita tara pernah nampak dipoto jeung jelema nu leuwih kasep sieun eleh lamun ibu hayang disebut beunghar babari geura longok jelema nu sangsara kunaon urang hese muncul syukur lantaran urang mah geus beunghar boga imah hiji ngabandingkeun keneh jeung jelema nu boga imah 2 jadi we muncul panas baranan sifat jelema nu panas baranan teu narima nalika batur maju batur nyeun gedong si eta nu nyeri hulu batur meuli mobil si eta nu ratug angen batur meuli sawah si eta nu panas tiris batur anu nyieun pila bisa jadi si eta anu paeh kunaon eta panas baranan jelema nu panas baranan sarua jeung teu narima kana takdir pangeran 10 jelema 10 adabna 10 sifatna 10 takdirna ibu lalajo kuring aya teu merek ku ustade apa abdi tinggal ku ibu aya teu merek ku ustade teu aya bu tapi geus takdir Allah kuring kudu jadi mubalik geuning ayeuna poe ieu nu datang ka dieu tuluy ke Isa kudu ka Garut deui tuluy isu ka Tasikmalaya tuluy ka Karawang ka Padalarang sa Jawa Barat ka Kurilingan padahal tempo bajuna teu nembongkeun sifatna artina takdir mah lain mikiran diri sorangan tapi takdir mah kun payakun Allah nu boga lamun isu kuring kudu eureun mangga Gusti abdi mah ridho geulih tanpa pamrih da kieuan ge teu hayang ada jelema nu hayang bakal bingung jelema nu hayang disebut ustad hiji waktu teh disebut ustad baut ustad engke ibadah haji 75 juta bayar balik ke ditu rarasaan jadi haji datang ka dieu eueuh ngomong haji geuneup 7 poe ai tatangga sabelah meureun ngomong oh Pak Haji kudu dibayar 20.000 datangan nu kadua Pak Haji 40.000 ai injuna bersihin haji 200.000 kontangan inilah merek jalma nu hayang mata gelar ti Allah mah tong make mawa kahayang mangga Gusti abdi nyarenkeun kun payakun Allah nu boga abdi mah teu hayang-hayang maka takdir teu bisa dihayang-hayang takdir mah teu bisa dimungbung tanya Pak Kades hayang jadi kades hayang nama jadi presiden geuning takdirna jadi kades narimakeun we Pak Kadesnya takdir 2 jalma nu bakal bahagia lain sakadar jalma anu qalbun sakirun tapi lisanun dakirun lisan anu teu boleh zikir subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maknaan dina hirup subhanallah maha suci Gusti Allah gerak pikeun panyakit sirik pidik jail kan ya istren panastren dudupak rurupak tekaupan cegukan punungan naha bibir ngomong subhanallah maka hate kudu diajar bareresih tina perkara eta. Lamun subhanallah dibaca batur boga milik amal, lamun batur maju aral berarti subhanallah karek nepi kana bibir can nepi kana hatena. Weh apaan subhanallah teh maha suci Gusti berarti leungitkeun panyakit hate. Boga harta tong dipake alat kasombongan, boga kongkorong tong sok diedeng-edeng kanu teu make. Lain ieu mun dikongkorong ka aduh leumpang dongko. Wayah kieu nyebutna heudang Ustaz. Sedih. Geuleuh cepret foto asukeun kana Facebook 30 gram dari Surani. Kumaha ceuk datangan teu make saha anu nanya. Boga gelang teh dia nepi ka dieu kuat gigi brik nyamper pangaisan teh hayulas nanaonan ari si eta tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong nyaritakeun emas ka jelema nu teu make, tong nyaritakeun kakayaan ka jelema nu teu boga sabab Islam ngahargaan perasaan batur lain mah panas batur. Sadio bener Pak. Lisanun dzakirun, lisan boleh berzikir. Kalau ada cek agim, saudara-saudara yang budiman, ya cek ceramah agim. Marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Hati ini akan Subhanallah maha suci Gusti. Berarti maknana leungitkeun panyakit hate. Wirid nu kadua alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Lamun sadaya puji kagungan Allah berarti hirup tong sok hayang kapuji wae. Lamun setan teu sanggup ngajadikeun ibu jadi jelema jahat maka setan bakal neangan cara supaya urang jadi jelema anu asapang alusna maka dorakana mah sarua. Jadi lamun setan teu sanggup ngajadikeun ibu jadi jelema jahat maka setan bakal neangan cara supaya urang jadi jelema anu ria dina ibadah. Di marana ngabring ngaos atuh. Di marana Pak masjid atuh teh jiga maneh ria begitu patut asa nyeri leungeun cenah. Masjid teh kunaon leungeun mah jeung nyeri geus ngabagikeun santunan ka fakir miskin. Kieu Pak anu amal ibadah gaplah mubah anu eueuh naon-naonna mata hakikatina ikhlas cukup Allah jeung urang anu apal cukup urang jeung Allah anu nganilai. Jadi manusia mah teu kudu milu nganilai ibadah urang da Allah nu bakal nganilai ibadah urang. Mata ibu tong kepo ai penting tahajud teu kudu terus ku ibu rek beja-beja tahajud atuh geus saminggu geus asup kana jurang. Dosa batur mabok, dosa batur judi, dosa batur jinahkeun. Jadi dosa batur mabok, dosa batur judi, dosa batur jinahkeun. Tong diseungseurikeun hade urang aya nu dosa leuwih ti jinah, leuwih ti mabok, naon sombong ku perkara kahadean urang, maka dosa leuwih ti mabok, leuwih ti judi. Naon sababna? Kesombongan anu Allah geus direbut ku awak urang. Judi si eta nu lieur, mabok si eta nu jangar, jinah si eta nu meunah, meureun. Nya meureun teu apa. Tapi urang Pak ibadah dipigawe, pangaosan anger, maca Quran tuluy, ka masjid lekat, bangga diri ku ibadah urang. Iblis oge ahli Quran, iblis oge ahli tahajud, iblis oge ahli salat, iblis oge ahli masjid, tapi kunaon iblis ku Allah dikutuk lantaran ana khairu minhum, kuring lebih alus batan marane. Artina kasombongan iblis dosana hiji, salatna ditolak, zakatna ditolak, saumna ditolak, ka masjid ditolak. Lamun dirina aya kasombongan, nu paling paur urang maka masjid hanteu, maca Quran boro-boro, maca sholawat aya dae, pengajian kieu ari hayang, ayo sombong ti pareto. Buah-buah iblis gugur ti urang. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Rob
ai rob teu miara anu ngatur nu ngadidik. Mana bukti ibu buktina dipiara Allah? Rambut manjangan, halis mah teu manjangan. Mata kulah deuk ngarobah kakawasaan Allah, halis geus alus make jeung dikerokan di kupat lo. Makanya sakedeung deui bakal hujan, balik pengajian bakal pasaya jeung salaki. Nah, halis teh leungit hiji. Rob. Di situ percaya, rob. Bawas tina tulang, pandangan tina tulang, tulang mana nu manjangan, tulang pandangan. Nah, geuning bawas ge di tina tulang tapi teu manjangan, sabab Allah teu mikabutuh manusia ku panjang bentuk. Otak manusia geus hade rupana, geus alus hebatna, geus bener akalna, maka modalna adalah rasa, nafsu, pikir. Rasa, nafsu, pikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah nu Maha Agung, berarti kesombongan tong dikubur. Terakhir, rek hujan. Qalbun sakirun, lisanun dakirun, wa badanun ala balai sabirun. Di mana menang musibah, jelema nu bakal menang kebahagiaan dunia jeung akhirat teu boleh bersabar ka Allah taala sabab hakikatna Allah deuk mereka alusan. Saurna bade aya naon Pak? Geral sorban, sok mana sorbana? Ilahi lastulil firdausi pahabli taubata wakfir dunubi ya Pak kagofiru dandil adili ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubata wakfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil adimi taubata wakfir dunubi so fa innaka ghafirud dzambil adir dunubi ya Bang Pak kaghafirud dzambil adili ilahi bi fa innaka ghafirud dzambil adil